Kamu Nah isinya nyata pisan digigireun ka among sebelah katua pajikan ka among make tudung hideung anduk hideung. Itu naon itu? Astagfirullah. Poe ieu ngimpi naon tadi dodoja di kamari keneh. Naon ngomong? Kunaon Majikan. Dah. Mana? Tah. Ya ngobrol. Cek naon atuh? Dek naon ka dieu? Tadi geus eta ge. Cicing. Hayongeun pinten ngomong. Jadi beke gitu Hayongeun. tak bingung anu iya kieu anu iya kieu dah bingung deui na atuh urang hayang menikmati hidup betul Sing bener emang berdua pendidikan halus ulah sampai itu. Apa nu kudu istiharah heula ieu ngajak Ieu mah jelas ikhlas hayang balik deui. Terus nyalek naon? Iya. Terus bentat kita dalam mana yang nyobain lah. Asal ngomong dipoyok di lepok. Kesana iya ka kubur. Iya mah geus teu ngeunah mah teu ngeunah we da bereuna ge. Nu goda runtahnya ieu lain manusia wae. Biceun ke pasar karungan. Itu karung kan. Aya. Rumbuk lah. Gok wae. Jaga dulu itulah fokus ke itu ini jauh-jauh di kek kamu kerhirup di balang-balang tuh ngomong semaot. Ada kamu tadi di lighting. Omongan. Da lain kudu omongan, kudu tajong mun eta mah. Mata kitu age nya ieu keneh keneh ageng duriat manginten ka ngomong. Iya lamun dipikiran jadi Arjuna ngan ku tomat buruk kabeh. Datangna tomat buruk unggul. Tanya segala deketan. Kamu enak ngobrol di mana sendirinya. Ini jangan menaikkan untuk pakai kursi. Om. Beke kamu. Jadi kieu aja. Eta korek. Ya. Ngabat sieun Siga bumi kitu. Jangkung soalnya jangkung gede, kalau ikan gede mah, budak mah. Jangkung gede ini kada paleun. Nah, jadi kieu tuh. Kok jadi ceper kieu. Emang pernah baheula dioperasinya, tapi dah eta keneh kitu kutukanna. Iya, nya kutukan di sidana mah. Nya dianat ka salaki teh mah. Tah si Ajab Panyaahkeun pedah ka ngomong teh. Nya ge mawa nu kieu mah atuh sekieu. Dek di ais. Ya saya teh asal berlubang kan sana si ngomong mah. Ieu daek di ais we. Yuk, wae. Balangkeun ku aing. Lain mereweng dia tuh. Geus dek naon atuh tadi. Heeh. Rumong kilo. Ngobrol jeung sama eta mah calon. Iya nu rudak mah jabang geus menekan, saking jangkung gede meureut nya siga mumi. Jangan boga ilmu hitam gitu. Ya karma. Mata hirup sia kudu bener. Ulah loba ngatakeun ka salaki, sia narimakeun bunga henteu sia mumi heueuh sia mah. Dia mah di kaki hirupna di kaki ya Allah. Sukuna ya Allah. Bisa ya kukuan cek manjangan kan bener. Udah hirup keneh atuh. Mun geus maot ge di teangan di jemung dititah ku ieu mah. Deing teu hati-hati. Alasan. Jika bantu dalam itu beruntung. Mau sih malah bikundang teh nu dora kakak salaki ka inu. Bisa jadi. Gitu aja. Bang siapa kata?
gila kieu Eta sareng istri teh sabaraha lami eta teh rumah tanggi? Umur budak ka jadi itu cerai ka dieu aya mah 18 tahun. Ayana tos gaduh di Saroge. Oh 2 kali itu emang geus gagal si Mumi mah. 2 kali boga anak gagal bener kan jadi kieu ngaran Jadi teh. menaikkan berarti. Beak cai eta mah nya urang mah. Tungku pam lah nih gaduh teh meja. Mending kene kabi, mending kene ka mantan istri deui. Aja ngobrol fokus ka Mending kene ka mantan istri, mending kene ka abi. Lok daraka nya ka dinya mun puguh mun aya mun ieu nya teh. Alhamdulillah karena rasan tapi nuju nyalira eta mah. Ulah bisa jadi kitu deui ya di dinya. Atuh palias ting amit. Nya Eta cai ti saha eta nyuguhan. nyanak nya. Aduh, Gusti nu agung ieu poe-poe ieu ya ti kamari. fokus ka tidur lebih nyaman puncak kedamaian puncak rileks puncak kedamaian nyaman kamu enak menang menikmati damai ieu menang menikmati nyaman ieu anda bikin kaku abdi jadi ajak ngobrol di ku abdi di nikmati